Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisa asyara. Ari bab anu ka-16 tina kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril malakil ladzi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakirin. Nyaeta nyarioskeun tentang malaikat anu lebet ka jero kubur samemeh malaikat munkar nakir. Ruwiya an Abdullah bin Salamin, parantos dicarioskeun ti Syekh Abdullah bin Salam rahimahullahu ta'ala, yadkhulu 'alal mayyiti malakun, bakal asup hiji malaikat ka jero kubur si mayit qabla an yadkhula munkarun wa nakirun, samemeh asupna malaikat munkar nakir. Yatala'la'u wajhuhu kasyamsi, eta malaikat anu asup ka jero kubur si mayit samemeh munkar nakir teh wajahna cahayaan seperti cahaya matahari. Ismuhu Ruman, eta malaikat teh namina malaikat Ruman. Yadkhulu 'alal mayyiti, bakal asup eta malaikat Ruman teh manggihan mayit di jero kubur. Summa yaqudu fayaqulu lahu, kemudian malaikat Ruman teh calik di deket si mayit bari ngucap, uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Wahai mayit, tulis ku anjeun sakabeh perbuatan anjeun anu alus jeung nu jore. Fayaqulu lahu, kemudian ieu mayit yang ngajawab, bi ayyi syai'in aktubu, aina qalami wa midadi wa dawati. Wahai malaikat, kudu nganggo naon atuh sim abdi nulis teh? Mana pulpena, mana tintana, mana tempat tintana? Kula mah teu mamawa tinta ka dieu ge. Rek make naon nuliskeunana tuh? Fayaqulu lahu, kemudian nyarios ieu malaikat Ruman teh, raikuka midaduka wa qalamuka usbu'uka. Eta ciduh anjeun bisa dipake jang tinta. Ai kolamna ari pensilna nyaeta curug anjeun. Fayaqulu, kemudian ye mayit nyarios deui, ala ayyi syai'in aktubu wa laysa li sahifatun. Terus kaula rek kana naon nulisna tuh, sedengkeun kaula mah pan teu moal buku teh ditu naoge. Qala alaihi salam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqta'u min kafanihi qit'atan fayunawiluhu. Kemudian malaikat Ruman teh nyoekeun boehna atawa kain kapanna terus dibikeun ka ieu mayit teh. Fayaqulu, kemudian nyarios ieu malaikat Ruman teh, hadhihi sahifatuka, ieulah kertas atau buku yang nulis anjeun. Faktub, maka tulislah sakabeh amal anjeun, baik anu alusna atawa anu jorena, kabeh tulis. Fayaktubu ma amila fid dunya min khairin, maka mulailah ieu si mayit yang nuliskeun perbuatan-perbuatanana sawaktu di dunia nu alus heula ditulisna teh. Bangga nuliskeun malam Senin ngaji minggonan.
malam Kemis minggonan deui ngaji. Poe Minggu ngaji deui. Bunga nyaritakeun berbagai amalan-amalan soleh. Fa idza balagha sayyi'atan istahya minhu. Tapi palebah rek nuliskeun perbuatan-perbuatan nu jorekna istahya minhu cicing ye si mayit teh kusabab era nuliskeunana oge. Fayaqulu lahu, kemudian nyarios ieu malaikat ruman, ya khati'u lima la tastahyi min khalqika haitsu amiltaha fid dunya wa tastahyi minnil an. Wahai jelema tukang ngalakukeun dosa, kunaon maneh baheula teu era ka Allah ketika ngalakukeun dosa di dunia, tapi ayeuna maneh kunaon ngarasa era ka aing ari ka Allah teu era. Ieu malaikat nyarios kitu teh henteu bari cicing. Fayarfa'ul malakumu dan fayadribuhu. Terus ieu malaikat ruman teh ngangkatkeun palu anu gede atawa tihang anu sakitu gedena dipake neunggel ka eta si mayit anu embung nuliskeun perbuatan dosa. Ketika ieu mayit ditinggang ku tihang anu sakitu gedena ku malaikat ruman, fayaqulul abdi, kemudian ngagoak ieu mayit, irfa' anni hatta aktubaha. Geus atuh malaikat ruman ulah ninggangan wae ka kaula heueuh atuh aya nu marek nuliskeun pagawean sakabeh dosa-dosa kaula waktu di dunia. Ti mimiti ngomongkeun batur, ti mimiti nyarekan kasaluhureun, ti mimiti ngahina kasahandapeun kaula bakal dituliskeun ti ayeuna keneh ge aing makajeun era oge daripada ditenggeulan. Coba lamun urang inget kepala badinya, ya Allah, pek ingetna bari dibarengan ku rasa iman. Moal mungkin urang daek berbuat dosa saeutik-eutik acan. Moal mungkin urang daek ngamusuhan ka batur komo ka dulur mah. Kadang-kadang teu pira masalah sepele pan jeung dulur mah bisa jadi gede. Nah, ari jeung batur jiga jeung dulur pan ayeuna mah kareritu jelema. Ari ka batur jiga jeung dulur, ari jeung dulur jiga jeung musuh, balaon eta teh jelema kitu teh. Inggang aya kasusah mantok deui ka dulur pan ngarenghik minta tulung. Aing senang mah mantok deui ka batur balaon deui. Fayaktubu fiha jami'a hasanatihi wa sayyi'atihi. Kemudian ieu si mayit teh nulis dina potongan kain kapan tiasa kabeh amal perbuatanna jeung perbuatan dosana. Summa ya'muruhu ayyatwiyaha wa yakhtimaha. Kemudian ketika beres nuliskeun sakabeh amal perbuatanana, marentahkeunlah malaikat ruman ka ieu mayit supaya eta catatan amal manehanana teh ditilepan, kemudian diberi cap supaya ayat bukti tanda tangan mencar kurang. Fayatwiyaha, kemudian ieu si mayit teh ngawaro ka malaikat ruman daripada ditinggang deui meureunna. Dilipetanlah ieu buku catatan amal manehanana nu meunang nuliskeun sorangan. Wa yaqulu, kemudian nyarios ieu mayit ya, bi ayyi syai'in akhtimuha wa laysa ma'i khatam. Wahai malaikat, ieu tuh kudu kunaon abdi ngecapna ieu, nyeun stempelna ieu abdi pan teu mamawa.
stempel lagi di imah maya stempel KRW-an ngan tinggalin teka bawa di pos ronda ya sugan tidak mau titah nyetempel di dia isar malaikat payakulu tumha bidufurika tong loba carita sia segel eta stempel eta buku catatan amal maneh make kuku maneh begitu ieu catatan amal manehanana si mayit ya di stempel wa yu'alliquha fi unukihi ila yaumil qiyamah kemudian ieu buku teh digantungkeun lah kana beheungna nepi ka poe kiamat dikongkorongkeun teh eta catatan amal urang teh masyaallah kama qala Allah taala nu bieu dicaritakeun teh sakumaha parantos didawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Isra ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Saur Allah anu agung kami parantos ngalungkeun catatan-catatan amal dina leher-leherna sakabeh manusia sareng ke di poe kiamat eta catatan amal teh bakal dikaluarkeun bari kaayaan terbuka bisa kabaca ya Allah era urang eta begitu dihudangkeun di alam kubur tengke katempol dina dada urang kabaca ku batur urang nyolong tengah peuting urang ngomongkeun si A urang ngomongkeun si B eta kabaca ku batur lamun eta dosa teu katobatan ayeuna mah urang aman ngomongkeun tetangga kusabab tetanggana teu kadengieun urang ge aman ngomongkeun dulur urang sorangan kusabab dulur urang teu ngadengieun tapi engke di akhirat bakal dibulekerkeun kabeh aib urang makana buru-buru stop sakabeh amal-amal maksiat di ayeuna nu geus dilakukeun buru-buru tobatan bisi engke kabawa balik ka jero kubur sanggeus tobat urang tina berbagai maksiat buru-buru ngadoa supaya urang diraksa dilindungi ku Allah supaya aib-aib urang teh henteu dibukakeun ku Allah henteu ditembong-tembong ka batur pan era urang salah satu doa anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya aib-aib urang henteu ditinggalikeun ka batur nyaeta Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi
wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saparantos narengse ieu mayit diintrogasi ku malaikat ruman, summa yadkhulu ba'da dzalika munkarun wa nakirun kadzalik. Kemudian asuplah malaikat munkar nakir sarua bae seperti tadi malaikat ruman, bakal ngaintrogasi deui ieu malaikat munkar nakir teh kasih mayit. Wa idza ra'al 'asi kitabahu yaumal qiyamah, sareng ketika ieu jalma tukang maksiat teh ningali kana kitabna, kana catatan-catatan amalna di poe kiamat, fa idza amarahullahu ta'ala bi qiraatihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala miwarang macakeun ku sorangan sakabeh perbuatan amal-amalna. Sakumaha anu dicarioskeun ku Allah dina surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Gera baca ku anjeun kitab catatan-catatan amal anjeun, cukuplah anjeun sorangan dina poe ieu sebagai anu ngahisab atas perbuatan-perbuatan anjeun. Yaqra'u hasanatihi, kemudian ieu si hamba teh macalah kana amal perbuatan manehanana anu aralus, bari jeung suka bungah macakeun amal perbuatanana mah bangga urang maca amal-amal anu hade. Fa idza balagha ila sayyiatihi sakata, tapi palebah rek maca amal perbuatan anu jorena ieu si jelema teh cicing ngahulang teu bisa ngomongkeun perbuatan amal jorena teh. Sawaktos ieu jelema ngahuhuleung teu daek maca kana catatan amalna anu jore, fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ngadauh, lima la taqra'u, kunaon anjeun make tembung maca, kunaon make ngahulang wae. Fayaqulu, kemudian ngucap ieu si hamba, astahyi minka, abdi izin ka Allah maoskeunana oge ieu mah jore amalna. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nyarios, lima la tastahyi fid dunya, kunaon sia baheula waktu di dunia teu era ngalakukeun maksiat. Jawab kumaneh ayeuna, pertanggungjawabkeun eta perbuatan maneh. Baheula maneh di dunia senang-senang ngalakukeun maksiat cicengiran, eueuh ka era ka aing. Wal an istahaita minni, nah hari ayeuna maneh make kudu era ka aing. Hayu sia baca. Masya Allah, urang lamun inget kepala bahadinya. Fayandamul abdu wala yanfa'uhu nadam, kemudian si hamba teh ngarasa nyesel ngan hanyakal, wala yanfa'uhu nadam, eueuh manfaatna menyesal di yaumul kiamah mah. Ayeuna lah kesempatan di dunia orang untuk menyesali perbuatan-perbuatan dosa nu geus dilakukeun ku urang. Taubat teh ngaranna mumpung masih keneh
pasihan kesempatan hidup di alam dunia. Pintu taubat masih keneh terbuka lebar di alam dunia. Satungtung urang can sakaratul maut. Numatak nunggeus mah geus maksiat tong diteruskeun deui, doraka tong diteruskeun deui. Buru-buru geura tobat ti ayeuna keneh. Sawaktos ieu si hamba teh ngahuhuleng embung macakeun catatan amal jorekna ku sabab isin ka Allah. Selain isin oge pastina sieun disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah nyarios sakumaha anu difirmankeun ku Allah dina surat Al-Haqqah ayat 30 sareng 31. Khudhuhu faghulluh summal jahima salluh. Aduh, ieu lamun surat Al-Haqqah dilenyepan ku urang Masya Allah mentak sararedih. Khuduhu fagulluhu, tararewak ku anjeun wahai malaikat eta jelema-jelema nu maksiat ya, terus borogod leungeunna kana beuheungna. Summal jahim sallu, terus asupkeun eta jelema nu maksiat ya ke jero neraka anu berkobar-kobar seuneuna. A'udzubillah min dzalik. Upami teh mah dipapai ieu surat Al-Haqqah di ayat 25 wae dugi ka ayat 33 wae. Piraku hate urang teu luluh sih. Rek nungguan ayat nu mana deui. Insyaallah iraha-iraha urang bacakeun tafsirna surat Al-Haqqah. Tung-itung mubaran sorangan deh ya supaya ulah maksiat bae hirup teh. Same